Iwal urang Garut anu ngarit make jas mangjonya. Oh, wah di mana pakai jas mah. Ngarit Kan abah make mah jas mah tuing di bak margelikeun goblok. Kita ngarit di jas, calana kadesnya ieu nya. Kade sih mah. Ngan diteuk-teuk kumaha teh? Dituk-tuk apa. Allahu akbar. Tapi ini teh dah hapunten abahnya air rek mayeunan. Sasi Ramadan, benar. Bilaya cariosan anu teu berkenan kana hati. Hapunten. Ka urang Sumedang, urang Kalimantan, urang Padang, ka Padang, Jawa Barat, Pariaman, Sumatera. Kabeh lah eta ditataan. Upami teh maka takap ku Bang Nijom. Bang Nijom teh urang mana tuh teh? Orang Jambi kan. Urang Jambi. Mane kana ka urang dieu. Heeh. Kumaha ka Bang Nijom? Bawa ujul lain hayang di ka Jambi. Pun anak geus di dieunan jadi sekolot cenah. Geus di dieu ayeuna mah teh. Ngomong udah gitu. Ari mungah jeung naon aya hulu domba teh mungah teh? Mungah mah jeung lele abah mah teu boga ieu mah hayam teu kebeuli. Jeung Guramo. Guramo. Gitu we. An bisi anu ti Sukabumi ti Cianjur anu Merkabah. Bisi rek aramang kade ngabulit-bulit. Di dia urang bukanya ngabah Cangkaleng. Kade kitu aki-aki tararaweh kabeh gitu. Kade aki-aki tararawehkeun wae lah. Oh ayeuna urang mah geus cuat ka didueunan. Mun di matahari teh mah geus nengok ngulon. Ayeuna mah urang tingkatkeun we masalah peribadahan. Ayeuna teh bulan ieu mah penuh barokah, penuh ampunan, dijabah doa.